Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita anak jin sabakota ayeuna bagian anu ka-24 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng anak jin sabakota bagian anu ka-24. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung des. Sajongjongan mah Neng Dea teu bisa mengah panona molotot teu ngicep-ngicep nempo kana salambar kertas cek duit dina eta cek jelas pisan disatukangeun angka 5 nolna ngajajar mani loba pisan tetela barang disidik-sidik teh kurang leuwih jumlah cek teh 500 jutaan. Sakedapan mah jajantung Neng Dea asa eureun tina ngaretegna. Bibirna kaku seolah-olah dikunci saking ku kagetna. Dumeh Raden Samar mere duit sakitu lobana. Panona cari nakdak, hatena sasambat ka Raden Samar. Kang Samar hatur nuhun Kang pamugi kasayan salira kenging walesan anu langkung-langkung ti Gusti nu Maha Suci. Hapunten abdi Kang, abdi teu tiasa mulang tarimana. Dina pada eta kadenge Mang Hasan nyarita, "Neng, sing eling ieu, sing eling. Nyebut, sok nyebut si sok nginum heula sok nginum heula." Cek Mang Hasan bari ngagebig-gebig leungeun Neng Dea kulantaran katempona meuni ngageleter kitu. Astagfirullahalazim.
Cek Neng Dea gentak sadar. Aduh, hapunten Mang. Ieu teh abdi asa dina pangimpian. Ari Kang Samarna. Di mana ayeuna mah? Kumaha cariosna? Mamang tiasa papendak sareng Kang Samar. Sapada harita Mang Hasan ngan derek-dek we nyaritakeun jujutanana. Timiti munggaran papanggih nalika Raden Samar nanyakeun buah cerme. Nepi ka patepung deuna poe eta. Waktu Raden Samar mere duit ka manehna jeung mehapekeun cek keur Neng Dea. Sakabeh dicaritakeun teh nu kaliwat. Tah, kitu Neng caritana mah. Satu hari Jang Samar teh Mang mah asa karek manggih jelema bager kawas kitu. Kabogoh atawa saha Neng eta teh Neng? Cek Mang Hasan. Tumanya sabab ngarasa penasaran. Ih, sanes kabogoh Mang. Piraku atur kabogoh mah. Da anjeunna mah tos gaduhan bojo. Bilih Mamang hoyong terang mah. Eta teh tilas bos abdi. Waktu kapungkur damal di pabrik tekstil teh Mang. Tapi dari wanoh sareng anjeunna mah. Ti sateu acana abdi damal di pabrikna oge tos wanoh abdi teh Mang. Oh, paingan atuh loba duit na ari bos tekstil mah. Tapi jarang kita ari nu bager pisan kawas kitu mah. Sanajan aya anu bager oge. Arang langka ari boro-boroan barang bere model loba kieu mah. Mohon Mang, kacidalangkana jalmi kawas Kang Samar mah. Mudah-mudahan we atuh usahana dilanggengkeun, dilancarkeun sagala rupina Mang. Nya, kitu pisan anu diharapkeun ku Mamang oge Neng. Tapi ieu saumpamana ieu mah. Ieu hidup dijadikeun pamajikan anu kaduana, kira-kirana daek teu Neng? Kitu ceuk Mang Hasan, ngomongna ngabanyolan alona. Dumeh ari rupa mah Neng Dea teh teu eleh mun dibandingkeun jeung anu beunghar oge. Cacakan tara dangdan, komo atuh mun sok dangdan mah tangtuna Neng Dea bakal moronyoy. Ih, Mamang mah sok aya-aya wae ari nyarios teh. Teu mungkin atuh Mang, da abdi mah benten tarap kahirupan oge. Jadi ari risin teuing lamun kitu teh. Ongko hawatos ka bojona anu ti payun Mang. Tembal Neng Dea. Najan ari hate mah patoja inyah jeung omonganna. Tong boroning dijadikeun nu kadua, dalah dina benerna oge sing dijadikeun anu katilu kaopat pek teh teuing cenah. Asal ku Kang Samar dikitukeunana. Duh, hapunten pamiarsa. Ieu teh nuju hujan ngagebret kitu. Bilih ngaguru hapunten. Hei. Nya sugan we atuh Neng daek. Nya terus satunya ayeuna masuk geura mangpaatkeun eta duit sahade-hadena Neng. Umatah sing bener ngajalankeunna ulah rek dihambur-hambur teu pupugu. Pake modal usaha supaya hidup bisa hirup anu pantes. Beperieun Mamang saki buktina hirup sapopoe teh. Dulungan hidup oge ngan bati hayangna we wungkul. Da teu mampu teh ya. Kajaba tanaga da ngan eta-etana mampuna oge. Sok Nengnya. Mohon Mang, bisa wios-wios. Hatur nuhun ieu oge. Rehna Mamang tos karsa ngadugikeun amanat ieu ti Kang Samar kangge abdi. Kitu akhirna pungkasna paguneman Neng Dea jeung Mamangna. Saterusna mah Mang Hasan tuluy ngilikan heula Mas Sumirah urut lanceuk iparna. Da katalian sote baheula waktu nu jadi lanceukna aya keneh. Saenggeus ngilikan Mas Sumirah di kamarna, Mang Hasan laju balik dina kaayaan hate gumbira. Kulantaran menang rejeki gede, duit 2 gepok ti Raden Samar. Para wargi sadayana sabulan ti harita disaprak Neng Dea dibere cek duit ku Raden Samar lobana 500 juta. Kiwari kahirupan Neng Dea jadi leuwih alus tibatan bareto, khususna dina segi ekonomina.
duit pamere ti Raden Samar dipake meuli ruko, dipake modal usaha buah-buahan jeung sembako di pasar kota Bandung. Sedangkeun duit sesana diteundeun deui. Sanggeus ngubaran heula indungna nepi ka cager deui. Tapi sok sanajan sagarupana jadi leuwih hade. Aya hiji anu masih nyangkut ngait melit dina hate Neng Dea. Nyaeta Raden Samar. Dirina teu bisa nyumputkeun deui perasaana anu beuki lila teh beuki berat karasa katresna ka Raden Samar. Kang Samar, di mana atuh salira teh? Nakunaon teu pernah aya deui ngelol ka dieu. Piraku abdi kedah nepangan ka pabrik mah. Da moal matak pihadeun atuh Kang. Wios Kang, abdi dijantenkeun nu kadua oge. Abdi moal mungpang, kumaha hoyong akang we abdi mah ngiringan Kang. Kitu lamunan Neng Dea waktu harita. Gogoda rumah tangga pamiarsa sok keukeuh aya. Komo lamun usaha nuju diparengkeun anjeun. Nya kitu teh teu tebih tinu namina awewe nya. Cilakana lamun seug teu kiat nahan gogoda, balukarna awal akhir pasti ragrag. Aduh, komo ayeuna keur hujan gede bari puasa. Pokona mobil Fiat, mobil PW, tos teu kiat hoyong ka peser BMW. Aduh. Hapunten. Sakapeung lamun keur di kamar sorangan, Neng Dea cimatana ujug-ujug nyurucud teu karasaeun. Saking ku palengna hayang patepung jeung Raden Samar. Sabulan kalarung Raden Samar teu pernah aya deui bejana. Padahal manehna sok mindang nanyakeun ka Mang Hasan, susuganan we aya meuli cendol atau papanggih keur di jalan. Tapi tetela beja ngeunaan Raden Samar subung can pernah kadenge deui ku Neng Dea. Pernah dina hiji mangsa Neng Dea ngahaja nutup tokona beurang-beurang keneh demi nepungan Mang Hasan dina paragi mangkalna. Didinya Neng Dea ngaharepkeun aya Raden Samar meuli cendol, tapi nyatana nepi ka sore oge eueuh liwat-liwat acan. Nenjo kayan alona model kitu, Mang Hasan atuh jadi penasaran tuluy itu manya. Ke. Ari Nyai. Nungguan Jang Samar atau aya keperluan sejen ieu teh ka Mamang. Ditanya kitu, pipi Neng Dea jadi bareubeurem semu era. Tapi sing teu kitu oge Mang Hasan cukup ngarti, makana manehna tuluy ngomong. Ayeuna mah mending mulang we Neng, geus burit. Keun isukan lamun pamareng-mareng aya nyimpang ka dieu, ku Mamang dibejakeun. Tapi eta oge lamun Jang Samarna keur sorangan. Wayahna we mun keur jeung pamajikanna mah moal dibejakeun ku Mamang. Rek talatah naon? Lamun pamajikan nama sok kira-kirana lamun Mamang papanggih jeung Raden Samar nyorangan Nyai rek telatan naon? Saurkeun we Mang, artos pamasihan anjeunna teh tos dipeserkeun ruko kitu. Manawi anjeunna keresaeun mangga we tingali ka pasar ka kitu tah Mang. Kitu alasan Neng Dea, padahal ari sabenerna mah manehna hayang papanggih. Oh gitu. Nya siap-siapnya ke ku Mamang dibejakeun lamun aya nyimpang ka dieu. Sanggeus kitu mah Neng Dea tuluy balik deui ka rukona. Najan hatena mangarasa sedih. Pamiarsa sadaya, cag urang tunda heula carita ngeunaan Neng Dea anu keur ka Gembang. Urang teundeun di handeulem sieum, tunda di hanjuang siang, paragi nyokot jeung ninggalkeun geusan engke sampeureun jaga. Nincak ka 4 bulan dina waktu eta umur kandungan Neng Mita numutkeun itungan. Atuh puguh we pikeun Raden Samar kayanana beuki tambah
nyaahna ka pamajikanana. Poe eta Raden Samar jeung Neng Mita pamarang-marang aya di imah. Duanana teu ka pabrik kulantaran harita nincak kana poe Ahad. Dina kursi panjang di ruangan tengah, Neng Mita gogoleran dina lahunan salakina. Maklum keur kakandungan awewe masuk ngadadak ogohan. Kang, Cek Neng Mita, panonna neuteup ka salakina anu ngusapan beuteungna. Nya, aya naon Neng? pamila resasi le USG. Putra urang teh pameget Kang. Kinten-kintenna sapi namieun kangge putra urang teh Kang. Sah atunya ya teh ku akang can kaemut Neng. Cikan ku Neng emutan susuganan aya ide kangge ngaran putra urang Neng. Puguh sami abdi oge Kang. Da can gaduh ieu teh kangge namina. Manggawe kumaha akang abdi mah ngiringan bade dinamianan we oge Kang. Kewelah gampilnya soal nami mah dia emutan deui. Tapi nu jelas mah pasti kasep lamun maget mah jiga bapa nanya. Ari putrana putra saha Kang? Nya putra akang atuh Neng. Nu ngalahirkeunana oge abdi Kang. Berarti putra abdi sanes putra akang. Nya mangga atuh. Kaleresan ari kitu mah akang bade uwewe ka nagri akang. Tangke pami Neng kangen ka akang. Tingali we rarai putra urang supados kaubaran. Ceuk Raden Samar jadi kacaletot nyarita kitu. Sementara harita Neng Mita jadi pakteg karena impianana waktu seberapa bulan ka tukang. Atuh puguwe sepada harita Neng Mita jadi ngaranjug kaget. Kang, kunaon nyarios kitu? Akang bade tega ninggalkeun abdi. Ing sok padu wae atuh sasauran teh Kang. Kumaha lamun jadi kanyataan sapertos anu impian abdi 4-5 sasi ka pangker teh. Abdi alim ditinggalkeun ku akang Kang. Cek Neng Mita bari jiga rek ceuri. Heureuy akang maneng heureuy. Ninggalkeun ka mana atuh barina oge. Kitu tembalna Raden Samar. Nenangkeun pamajikanana. Sanajan hatena mah tagibur, alatan can meunang kapastian tinu jadi bapana. Waktu beuki maju. Sedangkeun beurang geus robah deui jadi peuting. Kayaan peuting eta disabudeureun imah pasugara rada beda ti biasana. Komo nalika nyedak ka peutingnakeun, dumadakan kadenge ragegna sora anjing. Tarati sasarina harita mah Raden Samar sarena meunit tibra. Sedangkeun Neng Mita masih keneh nyileu. Neng Mita harita cinukul dina luhur kasur. Bari nangkep tuur. Sekali-kali panona ngareret ka salakina anu ngagebra-tibra teu empes-empes. Dina jero hatena dumadakan timbul rasa kasieun. Sieun ditinggalkeun sok bisi impianana 5 bulan ka tukang jadi kanyataan. Neng Mita harita tuluy ngadepuk dina luhur dada Raden Samar. Dirina nyobaan nyingkirkeun rasa kagundahna. Sabot keur kitu srelek hordeng kaca kamar disada kawas aya anu ngageserkeun. Atuh puguh Neng Mita jadi ngajat bari tuluy hudang nenjo ka palebah jandela. Na aya naon? Padahal hordeng mah teu oyak-oyak acan. Gerentesna Neng Mita semut tegang. Sementara dina balkon kadenge sada aya kursi diseret. Sret gebeg. Neng Mita beuki tambah ngagebegna. Bulu pundukna ting puringkak hararudang. Ya Allah, aya naon ieu? Duh Gusti,
tang tayungan abdi Gusti. Cek Neng Mita semu ngadeg-deg. Dina nalika keur kitu cai shower di WC. Jentre pisan kadenge ngagewer persis siga aya nu keur mandi. Reket. Panto kamar mandi mukaku sorangan. Kejadian eta eces pisan katempuan ku Neng Mita sabab kamar mandina di jero kamar. Gebluk, 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 gebluk. Dina ubin kadenge aya nu leumpang. Tapak sukuna ka ciri baseuh keneh, beuki lela beuki deukeut ka palebah tempat sare. Detik eta, wuut, sajorelat sosok kalangkang hideung nyamber ka Neng Mita. Kang! Sapada harita Neng Mita ngajerit, bari refleks ngaragrageun maneh demi ngahindar. Gurinjal. Raden Samar gentak ngagurinjal hudang nalika ngadenge pamajikanna ngajerit. Barang ditenjo teh Neng Mita geus ngagoler dina ubin. Astagfirullah. Aya naon ieu Neng? Cek Raden Samar bari gancang ngarangkul pamajikanna. Danget eta Raden Samar bener-bener balanga nalika aya sagulung angin narajang ti beh tukang. Darasat jebrot gombrang. Untungna serangan eta ngan ukur ngajadikeun Raden Samar jeung Neng Mita mecleng kana sisi tembok. Hiu, wus. Jirim hideung sakolepat pisan, nyoba narajang deui. Tapi danget eta mah Raden Samar kaburu manten nangkis. Des, jeblok gombrang. Si kalangkang hideung mecleng nembrag kaca, jirimna ngacorelat deui. Tapi waktu eta mah tuluy kabur birat, ngejat ninggalkeun eta patempatan. Raden, eta ukur persekon unggul. Dagoan gula pasti datang deui dulu Raden. Cek eta sorak tan katinggalan. Kejadian eta pikeun Neng Mita salian tinimbulkeun rasa kasieun anu pohara. Tangtuna nimbulkeun tanda tanya gede waktu ngadenge salakina disebut Raden. Reketek. Rahang Raden Samar pating kretek di sada nahan amarah, matana jadi semu beureum. Cung. Raden Samar nangtung maksudna rek ngudag ka pelebah balkon. Tapi dina pada eta Neng Mita kaburu manten meta tulung. Kang, tulungan abdi Kang. Iya lambat nyeri. Aduh Kang. Nempok itu Raden Samar gancang ngarangkul deui Neng Mita. Bari tuluy di pangku. Naon nu nyeri Neng? Naon nu nyeri? Aduh, iya lambat Kang. Aduh, meni asa dikubek kieu. Aduh, nyeri Kang tekiat. Aduh Kang, tekiat Kang. Aduh. Cek Neng Mita pi khawatir. Tenang Neng, tenang. Ku akang pasti diubaran. Tenang Neng, tenang. Cek Raden Samar. Bari langsung gegerenyeman. Dampaleungeun ditempelkeun kana beuteung pamajikanna. Tapi nalika dampaleungeun ditempelkeun dina beuteung pamajikanana tanpa kanyahoan. Atuh. Ari ujug-ujug. Eueuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.